atuh ieu Prabu Niwata kawasa nyaeta ngagijlikeun ka masalah mangke bakal kagungan turunan anu sasatna teu ibuan anu bakal neraskeun di nagara Manimantaka. Alah. Naon ngajengkang anjeun. Kamananya nyiar agan ari sakieu mah sakieu panas agan hari kamana nyamen tatul kamana nyamen tatulung sakia panas hatena payah ya sapan gudang sakia panas hatena Genderah kingkang ngalaga wonten awang salamanangkeun Dewa gelis tunjung wiru nung anu jadi buah ati panyilekan akang ieu birahi akang nepi ka kieu jauh di jugjug anggang di teang nor pancasina teh mapageun ka papa Gusti upami teh mah ayeuna widadari teu dipasihkeun sawios urang sorobot deui we kulan. Heueuh nyeta. Ngan heulaanan di daguan sabarna. Pantesna teh ngajingjing payung ditiung ku lantang. Tibalik teteh. Kulan tibalik. Ngajingjing lantang ditiung payung. Oh muhun. Balai katuangan naon leuwih ti sawarga aya. Nyai anu geulis. Akang tingali awak nepi ka sagede kieu teh marukana teh kadaharan akang tedaun akang teh bergiji wungkul kitu gininya ai dahar menak ai menak mah geuningan enjing-enjing sayur asem pasi siang roti sareng susu pasosonten nog obat nah ari bangsa aing nu leutik isuk-isuk angeun kacang tengah poe angeun kacang dihaneutkeun pas sore kacang geus saat tengah peuting kacang tutung
subuh-subuh bau dan dihanutkeun terus geus ya gandeng isuk-isuk teh deui kacang bari di mana rek jadi daging ya Arjuna panengapan dawa parantos gawe bareng sareng widadari oge di satujuan ku para juata marasanga nyata nyarengan Dewi Tunjung Wiru tapi teka tingalieun ku ieu raja nagara tim nagara Manimantaka nyata Prabu Niwata Kawasa alah aku tinggali lawang selap matangkap muka dulu. Wah, ngus datang. Eta widadari, kabogoh aing. Eta ngus datang. Wah, ulus kawin teh geulis. Nyaan jadi dulu aing kawin seungit nage dugi ka dieu Gusti toba teuing datan nira tangga demen datan nira tangga demen upak kulingan rana Gendera Kingkang Prabda Toba Ieu teh Dewi Tunjung Wiru tapi no damel kaula nun Raka Prabu unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka hunyuk panjenengan Raka Prabu. Nuhunok. Halo, haling sia aing dek bobogohan. Gusti upami teh ama cio salira dirapalan di sawarga meniloka di mana pada bulan puasa? Bulan madu. Aya sumuhun bulan madu Gusti. Nok Tunjung Wiru kaula nu cik tangah nu ya kaula nu doa aduh nyawe gening jika Sophia Lacuba asli tambah bulu mata teh lain palsu tobat asyik pemajikan aing wadak teh da beri tutungnya jeung bau ketos bagja teuing nong yap atuh ka dieu kunaon nugi kalami-lami teuing akang ngantosan anu mawi kaula nun kaula teh istuni ngantosan kaputusan ti para dewanya ayeuna mah parantos sah kaula teh ayeuna pileuleyan ka para dewa wireh kaula teh bade ngiring ka salira da sami aing ngeunaan cinta mah kaula oge kitu tobat ya nuhun seneng lamun nok ayeuna bogoh ka akang dedeh ka akang cing atuh akang hayang ngalahun di dieu akang hayang meluk tapi no damel kaula nun mangga kaula nun alah muni geunah kieu aing nikmat bobogohan Gusti penasti kersah yang tumampara nafsu birahi anu sakitu gedena atuh ieu Prabu Niwata Kawasa nyaeta ngagejlikeun ka masalah
mangke bakal kagungan turunan anu sasatna teu ibuan anu bakal neraskeun di negara Manimantaka. Alah. Naon ngajengkang anjeun.